Kacaritakeun di hiji mangsa harita kira-kira tahun 1880 kacira heubulna keluarga di mana mangsa harita istuning peradabana beda jeung zaman ayeuna nempo dina kaayaan lemur hejo ngemploh tatangkalan lebeutna bubuahan sagala aya curo-coro caina harera ngagenclang matak petah tumanina lamun isuk-isuk dipirik ku sora manuk anu patemalan jeung sasatoan ingon-ingon pasawahan hejo ngemploh aya anu geus kararoneng kawas huntu kawas huntu aya anu semu koneng gitu tanya aya oge anu geus diala hareupe rapi loh dinawi mangsa harita jauh tina kaharenghengan jauh tina kaganengan jauh tina cuaca anu matak pengep kana irung kacaritakeun di hiji kampung nu katelah kampung Cinongnong harita teh nya aya hiji lemur aya hiji imah eta imah teh imah panggung sok sanajan panggung tapi teu ditemok gitu nya di pidingan aku bilik di lantayan aku papan anu geus harerang istuning resik katingalina matak betah tumanina harita kira-kira pas sore kira-kira sareupna di hiji imah nyaeta anu katelah imah Mang Doing jeung Cetarsih oge anakna Neng Sari keur gunem catur ngaler ngidul biasa we ngobrolkeun meureunan nu lain-lain harita Neng Sari katingali ngaleos ka kamar beurang geus teu kuat unu kitu anu aya ukur Mang Doing jeung Cetarsih Mang Doing luak liuk nempoan Ni Sari baripok ngomong Tarsih sigana singa geus sare merenya geus meureunnan rek naon kitu heuh kieu kami teh aya obrolkeuneun ieu teh samemeh diobrolkeun jeung budak urang ngobrol heula duaan sok aya ape omongeun naon atuh asa rareuwas kami kieu Sari Tarsih pan kami teh tadi teh isuk-isuk teh di kebon panggih jeung Mang Darman ngahaja nyampeurkeun ka saung turun Mang Darman teh nya ngobrol ngaler kidul nah ngarel ngidul wae teu ngulon wetan atuh sia mah dengikeun atuh motong-motong wae tuluy kumaha ceuk kami teh boga cenah geus gede ayeuna teh geus bogaeun kabogoh acan cenah kitu boborah kabogoh budak uing mah tara kaitu ka dieu cicing we di imah teu kawas budak batur lain aya naon kitu ceuk kami teh Tarsih tuluy kumaha kieu cenah odi eta Doing pan dewek teh boga budak lalaki nya geus bisa usaha tah dewek teh boga niat
kumaha lamun budak maneh jeung budak dewek urang jodohkeun. Kira-kira maneh satuju henteu doing? Kitu cenah Tarsi. Oh, baru kitunya. Cing kira-kira maneh satuju henteu lamun budak urang dijodohkeun ka budak Mang Darman? Atuh Mang Darman mah ieu lain bantrak-bantrakeun. Mang Darman mah jelema beunghar, piraku daek bebesanan jeung urang jelema balangsak. Udah lain kahayang urang apaan? Eta teh kahayang Mang Darman. Ari dewek mah nya satuju we. Balik-balik kanan menangkeun nu susah. Ripuhnya nyar parabaneun kok kitu teh mah. Nya ari kami mah satuju we. Atoh we nu aya lamun si Nyai daekeun mah. Tanya atuh si Nyai na. Gampang si Nyai na mah. Nu penting aya ka sapukan urang satuju enteuna maneh gitu. Nya kami mah satuju keun bae ngan meureunnan kami mah da urang mah sakieu buktina bejakeun kitu. Naon anu kudu disogrogeun? Ih, sia mah make naon nu kudu disogrogeun apaan si Nyai sogrogeun? Maksud teh pan urang mah sagala teu boga. Keun bae. Masalah eta mah da ai jodoh mah ai maneh teh lain urusan urang. Di pareng jeung rezekina meureunan. Kok gitu teh mah heukeun bae. Isukan ku kami erek ditanya si Nyai. Isuk-isuk. Tanya ku manehnya. Anu mah garahe sakitu. Yang mau ngaleh-leh kitu ningan. Meuni gote itu nu teh sia mah Marukana sorangan alus gitu Manya gote-gote meuni geugeut. Gandeng ya. Atuh cetar sih ngoloyong ka kamar. Ai Mang Darman kadon goledag we dina samak tengah imah bari nangkarak bari panona nyawang kana lalangit. Cag tuna waktu harita kacaritakeun isukna. Mang Doing cetar sih jeung budakna nyeta Neng Sari geus ngarariung. Mang Doing samemeh init ka kebon ngalukan heula budakna. Nyai, sok ka dieu Nyai. Urang ngariung heula. Jeung bapa ieu aya obrolkeuneun. Cek Mang Doing. Tekung sila kurumoy nyitar sih ngurumuy ti dapur. Kek gigireun bapa nanya Mang Doing. Oge disanghareupan ku inungna cetar sih. Bari pok Neng Sari nanya kanu jadi bapana. Aya naon Bapak? Nyauran tara-tara ti biasana. Kieu Nyai. Pan maneh teh ayeuna teh geus gede. Geus dewasa. Batur mah geus baroga salaki. Batur mah geus baroga budak. Atuh bapak teh ayeuna geus kolot. Inung maneh geus ripuh geus kolot. Geus meujeuhna ningali maneh hirup senang. Aya nu nanggung jawab. Geus meujeuhna bapak teh boga incu. Tah ku kituna cing bapak rek nanya. Ari maneh salila ieu teh geus boga kabogoh acan. Cek Mang Doing bari neuteup antep kana beungeut Neng Sari. Neng Sari ngahuleng miraga menang. Asa
sarewas tara-tara ti biasana ditanya kitu kuno jari bapana. Bari semu era semu rewas Neng Sari ngajawab, Bapak dan Neng mah da acan boga kabogo. Neng mah pan tara ameng kos batur boga kabogo ti mana nya Neng oge ai sabenerna mah hoyong kawas babaturan Neng anu geus kararawin geus baruga budak, tapi Neng teh da meureunan teu acan aya jodona Pak, cek Neng Sari bari tungkul. Heueuh tah ayeuna kieu Sari, sok ku inung maneh ke di bejaan, sok obrolkeun kenya Tarsi, lain molohok kitu si kadoma sia mah, cek Mangda Doing. Atuh pok Cetarsi norowelang ngadadarkeun sagala pamaksudan anu geus dibadamikeun tadi peuting. Titek-tek tepi kabengek nepikeun ka TBC aya TBC. Beak didadarkeun ku Cetarsi ka Neng Sari bari semu-semu ngolo Cetarsi ngobrolna ka Neng Sari. Tah kitu Nyai, cing maneh kumaha da mama yeuh lamun maneh daek mak mah bagja tentrem mak mah, lamun maneh daek ka anak Mang Darman ai maneh wa apa henteu ka budak Mang Darman. Neng Sari cengkat bari ngajawab, Ma, bapak ai putrana Mang Darman mah asa pernah apal Neng oge ti payun basa ka kebon, pernah ningal upami telepat mah Kang Somad nya ari Neng mah kumaha bapak we sareng emak. Neng mah ngan meureunan Neng mah da sakieu buktosna Neng mah henteu geulis henteu beunghar, sedengkeun pan Kang Somad mah anak jelema beunghar mak, kumaha lamun kayak ngahina ka urang. Kitu cek Neng Sari bari semu sedih. Nyai entong mikiran kitu, meureun mata kitu oge maneh teh kapilih ku Mang Darman. Da meureunan mata kitu ge geus badami antara Mang Darman jeung anakna. Meureunan anakna ge meureun satuju matak Mang Darman ngomong kieu oge, matak Mang Darman ngajak bebesanan ge jeung bapak. Nya tenanaon atuh Pak, kumaha bapak we abdi mangiringan. Gitu cek Neng Sari. Mang Darman bungah na kacida oge Cetarsi kacida pisan bungah na ngadenge jawaban budakna kitu teh. Heueuh syukur ai kitu mah tuh. Engke bapak rek ngahaja ka ditu, rek nepungan Mang Darman, rek nyawalakeun ieu permasalahan hasil badami urang nya, doakeun sing lancar sing aya mili. Oh, syukur atuh syukur geulis nurut gitu. Keun bae da meureunan geus jodona urang, geus jodona maneh, geus milikna urang, nasibna urang meureunanya. Nu penting mah sing janglar we maneh sing nurut. Lamun ke geus ngahiji teh sing ngagugu ka salaki, sing jadi pamajikan anu solehah. Muhun mak, cek Neng Tarsi. Heuh geus kitu mah tuh.
dewek ka kebon. Ayeuna bari rek sakalian ka Mang Darman nya. Oh Jung gitu Jung. Doakeun ku kami. Heeh, hayu sok sedinya sing Jarum Jon. Cek Mang Darman bari ngagajelig ngalengkahkeun sukuna mangkat keluar ngagedik ka kebon. Cetar sih kacida pisan bungahna oge Neng Sari ngarasa dagdigdug hatena kumaha ujung bakal kumaha kasieun kamelang ka atoh ujung segala rupa campur ngajari hiji ngagolak dina jero hatena. Gancangna carita Mang Doing kadik-dik langsung ka imahna Mang Darman anu teu sabaraha jauh memang ti lemur nama ukur mentas wahangan hungkul da lemur Mang Darman jeung lemur Mang Doing teh eta papentas-pentas. Sanggeus nepi ka imahna Mang Darman jeung Mang Doing uplak ngobrol ngaler ngidul anu nepina kana pokok permasalahan. Akhirna nya hasil kasapukan antara Mang Darman jeung Mang Doing oge Jang Somad oge ari tah aya ngilung-ngariung. Gancangna carita 3 bulan ti harita perjalanan Jang Somad jeung Neng Sari biasa petepung-tepung gitu biasa sok apel mun cara urang ayeuna mah. 3 bulan harita Mang Darman jeung Mang Doing nangtukeun waktu pikeun ngahijikeun budakna pikeun ngayakeun salametan nyaeta syukuran pernikahan antara Jang Somad jeung Neng Sari. Hiburan lumayan rame harita da maklum Mang Darman mah meureun jelema beunghar. Mang Doing di modalan keur hajat keur hiburan da harita teh nabeuh calung. Mang Doing mah nabeuh calung bodor harita rame harita mah bodor oge payu. Calungna teh calung Citra Ganasari baheula mah rame lumayan lah gitu. Nya gancangna carita beres hajat beres nanaon 2 poe ti harita malum di nutas hajat geningan sepi comrek ngadadak cara romrek harita teh kacaritakeun di hiji peuting munggaran antara Jang Somad jeung Neng Sari. Neng Sari katingalina guling gasahan teu geunah cicing kincit ka dapur kincit ka cai keek di tengah imah ngarasa bingung kumaha ngamimitianana. Maklum zaman baheula tahun 80-an parawan teh bujeng-bujeng ka apal naon-naon atuh istuning masih keneh polos poek teu apal nanaon dina masalah peuting munggaran. Beda deui jeung zaman ayeuna beda pisan zaman ayeuna mah duh budak we geus ararapal nya. Harita Neng Sari karun ngahulang kurunyung cetar sih nyamperkeun Neng Sari. Nah Sari ai maneh adon ngahulang di tengah imah lain geras sare gitu itu salaki maneh geus sare geuningan geus di kamar sok gitu sampeurkeun ulah kitu. Cek cetar sih bari melong antep kana beungeut Neng Sari.
Neng Sari kadon ngabuge gue bangun anu gemper. Tuh maneh mah kalau ngahulang ari maneh kunaon Cek cetar sih. sok kunaon sok nyarita ka emak sok. Atuh Neng Sari era-era gepok ngomong. Nah Sari teh siun Sari teh gemper kada kumaha atuh mah mimitiana. Aduh ari sia Sari mending ngerakeun sia teh meuni teu anyaho. Abong polos keneh sia mah. Kieu ku aing di papagahan sia teh. Cek cetar sih. Mamagahan kan jadi anakna. Ieu maneh teh ulah ngerakeun kolot, ulah ngerakeun emak. Maneh teh kudu nyugemakeun salaki. Lamun salaki geus ngagoler di kamar dina ranjangnya sia teh kudu ngageol kade ulah ngabugeg sia teh kudu nyugemakeun. Oh gitu mah janten abdi teh kudu ngageol. Sia teh ngageol. Mun kudu papagahan gitu-gitu wae. Nya atuh mah da teu apal. Jung sia. Cek cetar sih. Mamagahan kan jadi anakna. Atuh Neng Sari oge ngagugu. Gancangna carita Neng Sari ngeteyep ka kamarna. Reket mukakeun panto. Katingali salakina keur ngaherang nang karak bengkang dina luhur ranjang. Atuh sakumaha papagah anu jadi inungna Neng Sari begitu mukakeun panto teh langsung ngageol we di hareupeun panto deket lawang panto ngageol tuluy. Ari Jang Somad ngareret pas ningali pamajikanna ngageol Jang Somad kerung bari hatena ngagarentes. Yei, nah kunaon Neng Sari teh ngageol musik eueuh ieu teh. Adon kitu we gua geol. Ararateul kitu. Cek Somad bari tuluy molohok ningalikeun. Ai Neng Sari ditingalikeun ku Somad teh beuki tarik ngageolna. Da supaya kakapake cenah cek indung nama. Beuki tarik ngageolna teh kaluhur ka handap. Aya kana 5 jamna Neng Sari ngageol nepikeun ka Jang Somad kasarean ngaguher dina luhur ranjang. Ai Neng Sari ngaduluk we ngageol bari lalaunan teu kuat ripuh berenang. Teu kungsi lila teu kuat cape Neng Sari ngagudupruk. Tungtung namah Neng Sari ngagoler tapi kasareanana di sisi panto. Isukna Neng Sari hudang subuh-subuh bari awakna karasa rariged dan bernanti sare dihanap. Niat reka cai dipegat ku inungna cetar sih bari nanya. Kumaha maneh teh penting teh kumaha? Dilaksanakeun teu papagah mak? Mak meuni capek meuni ripuh. Kudu kitu. Alus syukur ari si hade mah keun bae capek ge da cap mimiti engke mah moal musim minang mah moal karasa nyari so teh mimiti sok geura mani kitu geura kuramas nya mah bade kuramas heula ye teu kiat bade nyari kieu awak. Kitu Neng Sari ngaleos ka cai. Ai cetar sih bunga meureunan panyangkan mah budak teh geus hade
jeung salakina geus bener meureunnan kacida bungana cetar sih ngakeun tes hatena aing teh boga incu alhamdulillah nuhun Gusti anu agung hade budak teh geuningannya gitu cek cetar sih. Gancangna carita Jang Somad bebeja Kaneng Sari jeung ka Cetarsih oge ka Mang Doing erek ulin kanu jadi bapakna bari erek aya perlu cenah keur masalah pagawean. Jang Somad sanggeus nepi ka imahna ku Mang Darman dibageakeun jeung Ceeha beripok langsung ditanya ku Mang Darman, "Ari maneh Somad nahan teh jeung pamajikan ka dieu teh ha? Maneh teh sosoranganan?" "Nyetan teu Pak da Neng Sari mah teu raraos cenah nyari awak cenah. Itu tadi teh ku abdi teh wios we teu diajak kitu." "Kan bae atuh. Lain kumaha maneh penting teh? Bapak mah hayang nanyakeun maneh hade henteu jeung pamajikan teh?" "Hade kumaha apa maksudna?" Maneh penting kumaha? Penting mungaran kumaha?" Cuk Mang Darman bari penasaran nanyakeun ka budakna, "Sok sieun budakna teu hade, maklum da ngaranna dijodoh-jodoh kitu." Kerunyung Ceeha bari mawa cai di dapur bari pok ngomong, Hari bapana make jeung sok tuh tanya masalah kitu. Keun mah make ditanyakeun atuh da meureunnan eraeun budak teh." Lain eraun teh bisi aing mah yeuh bisi." "Heueuh, sok kumaha? Ujang, penting teh kumaha maneh teh?" "Penting mah abdi mah bobo we pada emangna kedah kumaha atuh da teu terang abdi teh." "Tuh nya cek aing oge. Eueuh ka nyaho budak teh? Eueuh ka nyaho? Eueuh ka apal? Marukana teh teteh dikawin teh meureunnan titah kitu we hungkul. Titah sasapu." "Nya kedah kumaha atuh Pak?" "Oke ku dewek di bejaan sia ngerakeun. Kumaha lamun pamajikan maneh amekeun majarkeun teh maneh mung." Jang Somad kerung teu ngarti ku sagala rupa pertanyaan-pertanyaan ti bapakna. Maklum da budak baheula mah parolos keneh arueuh ka nyaho. Gancangna carita Mang Darman ngajak ka kebon ka Jang Somad. Tapi ka saung pok Mang Darman nanyak ngobrol ka Jang Somad. "Kieu Somad, pan maneh teh malam mungaran teh penting mungaran teh kudu hade jeung pamajikan teh." "Pan hade abdi mah henteu awon." Dengikeun si teh. "Ari maneh sore kumaha jeung pamajikan?" "Teu kumaha abdi mah bobo. Ai Neng Sari mah kadon ngageol wae Pak goyang ningan ngagual geol." Gual geol kumaha teh maksudna teh?" "Nya begitu datang ka kamar teh ngageol we Neng Sari mah dugi ka bobona." Mang Darman kerung. Kieu we pokona mah. Tanya maneh teh ulah waka miheulaan ka kamar sia teh. Keun cenah pamajikan heula ka kamar. Da pamajikan geus di kamar kagak asup maneh nya. "Teras kumaha?" "Aduh sia mah bodoh. Rarampa sia teh kudu daek rarampa. Rampaan, cabakan." Cuk Mang Darman bari ngaharebos.
Jang Somad kerung rarampa cabakan kumaha bapak teh. Pokoknya nama saya teh begitu asup ke kamar teh rarampa wes sok cabakan ku sia. Meni teu ngarti ah. Oh nya atuh engke wengi ah. Sok jig balik itu pemajikan sia bisi neangan. Tak bawa tah. Dahareun. Bekal sia duit aya keneh. Aya sakedik deui Tah bawa sakarung ku sia. Bikeun ka pamajikan. gitu cek Mang Darman. Kuat sakarung mere duit oge ka minantu teh. Jang minantu. Gancangna carita peuting anu kadua. Ari Taneng Sari geus ngoloyong ka kamar dang nungguan salakina kadon hare-hare wae. Kadon ngawangkong wae jeung anu jari bapana nyata Badoing. Saeungeusna rada peuting Mang Doing ngajurungkeun Garasare ka Jang Somad. Somad ngoloyong ka kamar. Inget papagah anu jadi bapakna. Atuh begitu muka panto teh ningali pamajikanna eukeur nangkarak weh bengkang bari ngaherang. Bari Neng Sari madag digdug. Hatena tutunggulan beureunan malum ai kangaranan gadis mah gempeur. Ari Jang Somad begitu asup ka jero kamar teh langsung manehna rarampa kana tembok, kana bilik, kana panto, kana lantai rarampa sagala dirampaan. Bari cupa-capa cubak-cabak kana ranyang, kana naon sap kabeh anu aya di kamar dicabakan dirampaan. Aya Neng Sari molohok merhatikeun anu jari salakina anu sibuk rumpa-rampa. Nepi meureun ka jam 12 peuting mah Neng Sari oge geus kerek. Ari Jang Somad ngadeluk we rarampa ku kerilingan. Bakating ku capek Jang Somad oge karasa ripuh langsung wae ngagoler di handap. Lembereun tos rarampa ka kolong ranjang capek guprak we sarare. Kitu caritana waktu harita. Tah kacaritakeun beurangna Mang Darman panasaran ngagidi gue nepungan anu jadi anakna. Barang nepi panggih jeung budakna nyata Jang Somad ku Mang Darman ditanya. Kumaha sia teh peuting teh? Geus dilaksanakeun? Atos Pak. Syukur kitu berarti hade aing teh boga incu atuh kitu mah. Benar bagus. Kumaha tah rasana? Capek Pak. Dibikeun ka lulus. Keur bae. Mimiti capek sateng ge moalnya. Syukur. Gitu cek Mang Darman. Bari bungahna kacida marukana meureunan anu diobrolkeun teh sapamaksudan jeung anu aya dina pikiran manehanana.